Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak Deden Hasan. Dina kesempatan kali ya orang diajar deui bahasa Sunda anu tos lebet ka materi anu katujuh nyaeta aksara Sunda. Mangga sateuacan dikawitan sami-sami macakeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dina materi nu katujuh ieu kalebet materi nu pangsesahna ya. Ya, dimana sadayana ieu minimal orang Sunda teh kedah terangnya. Naon sih aksara Sunda teh teu ingeun ya paribasana atawa hampir aku lah gitu. Orang Sunda teu ngarti kana aksara Sunda gitu. Bahkan dina materi ieu urang sami-sami simak dimana mungkin ku Bapak jelaskeun ngeunaan aksara Sunda. Ya, di dieu materi dina aksara Sunda ieu yang pertama aya ngeunaan seperti biasanya video ilustrasina. Nu kadua mungkin aya pangeukeun basa dina harti sareng jenisna naon wae kira-kiranya dina aksara Sunda ieu. Nu katilu kang jembar basa. Aya kamekaran aksara Sunda jeung tarekah sosialisasi aksara Sunda. Nu kaopat tentunya aya pancen. Jadi dia pancenna mungkin secara mandirinya sadayana nya pancen pengetahuan sareng pancen keterampilan. Ya, dia Bapak tos siapkeun video ilustrasinya ngeunaan aksara Sunda. Mangga disimak video bagian dina contoh-contoh nu urang kenal ya aksara Sunda teh. Mangga disimak tulisannya. Ya, eta tadi
ngenaan aksara Sundanya itu jenis-jenisnya pasti lumayan liarnya cenah naon oge supados aksara Thailandnya, tapi sanes aksara Thailand nya di aksara Sunda orang pelajari mending kene memang ge aksara Arabnya, soalnya orang sadaya pasti ngajinya hafal aksara Arab. Nah tapi di dia orang sami-sami kedahnya mengenal aksara Sundanya. Ya lanjut, mungkin Bapak jelaskan ya naon wae tadi kan aya macem-macem jenis-jenis nanya, tapi saya acan orang lebet karena jenis-jenisna di dia aya paniten bahasa. Naon pertama di dia harfi aksara Sunda. Nah aksara Sunda dia mangrupikan sistem penulisan hasil nyesuaikan aksara Sunda kuno nu digunakan keur nuliskeun bahasa Sunda kontemporer. Ari aksara Sunda teh kagolong kana aksara silabis, nyaeta aksara ngalambangkeun saenggang atawa ngawakilan hiji kecap. Aksara Sunda jumlahna aya 32 nu ngawengku 7 aksara suara atau sebutna vokal ya, vokal mandiri. Nah jeung 25 aksara ngalakeuna nyaeta konsonanna ya. Nah jadi di dia biasa aksara Sunda teh ditulis dina prasastinya. Nah namun dicaket bumi bapa di ditu di batu tulisnya, hanya prasasti batu tulisnya kata peninggalan di kerajaan Pajajaran. Nah tapi tulisan aksara Sunda nu dina prasasti jeung tulisan aksara Sunda ayeuna tentu sapertos kitunya. Memang ge hartina rada cukup ya oge nya bingung gitu nya, tapi nu aksara Sunda nu ayeuna terus dimodifikasi ya, jadi orang bisa nuliskeun bahasa Sunda kontemporernya ya eta kagolong silabis ieu maksudna ngawakilan satu kata ya capek di dia yang mungkin terdiri aya 32 nya tadi aya rarangken nya naon eta mungkin dijelaskeun oge. Nah orang asup karena jenis aksara Sunda. Di dia pertama aya aksara suara. Yang tadinya huruf vokalna eta jumlahna aya 7. Mungkin contohna aya di 100 step dia. Nu kedua angkanya jumlahna 10, 0 ketika salapan. Nah jadi nu katilu di dia aksara ngalageuna tadinya konsonan yang ngalageuna teh. Ya, eta terdiri di dia aksara ngalageuna tulen jumlahna 18, aksara ngalageuna serapan jumlahna aya 7 ya. Jadi 25 tadi. Terus sarangken yang disebut sebagai pananda sora jumlahna aya 17. Terus aya deui tanda baca ya urutan ilaharna nu sok dipake aksara Laten ya. Seperti biasa seperti aksara Laten. Terus ada mungkin aturan tambahanna aya 4 aturan. Ya, ayeuna Bapak jelaskeun ngeunaan contoh-contohna ya. Dina jenis aksara Sunda nu tadi aya sabaraha-sabarahana nya. Nah, pertama di dia aksara suara. Nah, aya a E, I, O, U, E, jeung E nya ayat 7 kan lagi. Nah, terus aya angka. Nah, mungkin tong bingung ya, Bapak bade pasihan oge istilahna kamus ieu nya, kamus aksarana jadi supaya teu bingung bisa nuliskeun nya kieu aksara-aksara ieu. Nah, terus aya angkanya. Angka di dia aya 10 nya. Nah, di hiji nepi ka 0 oke di dia. Nah, ini terus kieu bentukna. Terus aksara ngalageuna. Tadi nu pertama aya aksara ngalageuna tulen. Nah, jadi aya 18. Aya ka, ga, nga, ca, ja, nya, la, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, saha. Jadi sanes
anacaraka data sawala teh nya. Jadi tos seueur aya nama aksara Sunda teh. Nah, jadi aksara ngalageuna serepan eta pa, ka, fa, sa, za, ha, jeung sya nya. Eta ngalageuna tina bahasa serepan. Nah, ayeuna Bapak bade contohkeun karena hiji kecap ya, karena hiji kosakata ya. Misalkan di dia nu gampil nya ka, ma, jeung na. Nah, cara nuliskeunana sesuaikeun jeung aksara ngalageuna ieu nya. Nah, ka berarti kan kos kieu tah ka. Ieu ma nya. Makna kos kieu. Nah, ma terus ieu na nya. Karena kos huruf Z kieu nya. Nah, ieu berarti ka, ma, na. Nah, kunaon Pak teu ditulis aksara vokalna? Pan di dieu tos aya nya ka tah ieu. Jadi si aksara swara ieu kedah ditulis deui di dieu nya. Jadi ieu tos ngalambangkeun ieu teh ka gitu nya. Pos 77 ieu teh tah. Nah, tapi lamun misalkan aksara swara ieu aya dina awalan atau dina tungtung kecap, contohna nya misalkan ieu kan a misalkan naon deui ma misalkan terus ra jeung ha misalkan. Nah, ha na berarti ditulis ieu. Nah, ha terus naon deui ma nya. Makna terus ieu. Ma terus ra jeung ha nya. Ha na kos ieu. Huruf N ya. Punten ya Bapak tulisannya rada acak-acakan soalnya tengah pulpen ya make tablet pen ya. Pakai mouse oke gitu. Nah, iya tulisannya berarti a, ma, ra, ha. Nah, artinya kan. Nah, kumaha carana misalkan aya ngandung artinya misalkan amarah. Nah, mungkin satu slide dia aya rarangken. Nah, iya jadi supaya jadi ha unggul mungkin aya ngaranna pamaehnya. Nah, ditulisnya di sajajareun ieu. Nah, mungkin dia kieu teh tulisanna pamaehna. Nah, jadi ieu teh dibaca amarah. Ya. Jadi hana make rangken ieu pamaeh. Nyata kira-kiranya contoh kecap orang bisa tulisnya pakai aksara Sunda ya. Mungkin orang sami-sami bisa praktekkan. Ya, oke lanjut rarangken ya, lanjutan lagi tadinya aya karak bau hiji hungkul apa main. Sebenarnya aya seueur dinya. Nah, rangken tadi kan dijelaskan di awal ayat 18 yang 17 ya. Nah, nu pertama di dia rangken di luhureun ngalageunna nya. Ya punten ya milih teka tingali Bapak ditulis deui wae. Nah, di dia pertama aya panghulu. Nah, jadi panghulu ieu fungsina ngarubah bunyinya vokal aksara a jadi i di dianya. Nah, ieu kan tadi 77 kieu kan berarti ka nya ya. Nah, ka bade dirubah misalnya jadi ki. Misalnya jadi kaki kan misalkan kecap nanti. Nah, ki na ieu make panghulu ieu. Panghulu teh kos kieu nya ieu tepat cirinya. Nah, Bapak tuliskeun deui ka panghulu teh bentuknya kira-kira seperti itu. Ieu ditendena di luhureun ieu nanya rarangken ieu teh di luhureun dari aksara ngalageunana nya.
jadinya tulisanna ki. Nah aya deui nu kadua di dia pamepet. Ieu fungsina ngarubah bunyi vokal aksara dasar A jadi E nya, A jadi E. Misalkan deui K nya jadi K misalkan. Nah ieu ditulisna tinggal di luhurna make rarangkeun tos kieu. Nah jadina K. Nah nu katilu aya deui paneuleung. Nah fungsina ngarubah bunyi vokal aksara A jadi E. Nah paneuleung mah tadi deui K misalkan ya jadi ke. Nah ke na ieu rangkeunna kira-kira kos kieu. Nah ya jadi ke nya di luhureun ieu teh ulah gede-gede kos kieu nya. Ya cepat di dia leutik gitu di luhureun aksara ngalageunana. Nu kaopat panglayar. Nah panglayar ieu nambahkeun konsonan R nya dina aksara dasarna K jadi kar ya misalkan. Nah ieu cekap tambihan kos kieu nya. Nah segitulah kira-kiranya ieu na rangkeunna. Nu kalima panyecek. Panyecek ieu nambihan eng nya. Jadi K jadi kang. Nah ini kos ieu gampil buleut deuk kieu tadi luhureun nyatana. Ya punten nya lamun terapi ieu Bapak kagok soalna nya nuliskeunana. Nah nu kadua aya di rarangkeun dihandapeun ngalageunana nya. Nah ieu tadi rarangkeun teh pananda sora nya. Nu pertama panyuku. Jadi istilahna nulis si aksara ngalageunna ieu namun manggihan kecap-kecap ieu ulah make aksara suara. Aksara suara mah bisa ditulis tadinya di awalan jeung di akhir misalkan ditungtung ya. Tapi lamun misalkan aya kosakata nu kakek tadi cara tadinya ieu cekap pake rarangkeun kieu wae gitu. Nah ini aya panyukunya lanjut. Nah panyuku ieu dihandapeun. Nah, cekap kus angka 7 we kieu. Nya ini ngarubah A jadi U. Terus kedua panyakra. Panyakra ieu nambahan ra nya. Nah, tadi K jadi kra. Jadi nah tinggal terus kieu wae nya rada muringkel gitu. Nah gitu. Terus panyiku ieu nambihan aksara la nya jadi kla. Nah ini kira-kira kos kieu huruf N nya tapi aya gituan. Nah eta rarangkeun anu dihandapeun aya deui cekap sakieu nya aya anu rarangkeun sajajareun ngalageunana. Pertama dia paneleng. Nah paneleng ieu ngarumbi. Nah dina A ieu jadi E nya jadi K ieu K dina jadi K ieu. Nah eta sapertos kos kieu kos huruf J tapi aya ieu anta. Terus aya deui panolong. Nah ieu ngarubi aksara dasar A jadi O. Nah ini kos huruf J oge rarangkeunna bentukna. Tapi aya kieu anta. Nah terus aya di pamingkal. Nah, ieu fungsina nambihan ya nya dina aksara dasarna K jadi kia nya tulisanna. Tinggal tambihan sapertos kos kitu nya. Nah muringkel kieu. Nah dina sajajareun aksara ngalageunana. Terus nu kaopat pangwisad. Pangwisad teh nambihan konsonan H ya. Jadi K jadi kah di dieu. Kumaha bentukna? Ya supaya rada jelas da kos kitu da kos tanda kutip tapi panjang ya. Dina sisieun ieu na. Terus aya di pamaehnya tadi amarah kan. Jadi eueuh A-na. Jadi dibacana H unggul. Nah ya K jadi K unggul make A-na gitu. Nah
pamaeh ieu bentukna sapertos kieu. Nah ieu mangrupikeun narangken-narangkennya aya 18 ya cekap we dipahami we nya syukur-syukur memang lamun tiasa hafal sadayana leuwih sae. Jadi mungkin lamun tos hafal mah gampil nya nuliskeun ngan wae nya kira-kira aksara Sunda nu bener teh kos kumaha gitu. Nah lanjut di dia aya deui tanda baca. Yang tadi kan ilaharna sapertos aksara Laten. Dia aya misalkan pertama koma ya, komanya bentuknya koma we kos ieu titik, terus titik koma, ada titik 2, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, terus dia bentuknya sami wae, tanda hubung, nah, misalkan tina penanggalan ya, ini tanda kurung, jeung sajabana. Terus dia aturan tambahan tina nuliskeun aksara Sunda ieu. Pertama di dieu nya tuliskeun angka puluhan, ratusan, ribuan jeung saterusna. Nah, ieu ditulisna ngajajar ti kenca ka katuhu nurutkeun nulis angka Arab ya. Bisalah nya nulis angka Arab kumaha ban, tapi melain angka Arab nu dituliskeun tapi cara. Nah, kedua nuliskeun angka digedengkeun jeung aksara suara. Nah misalkan ya bade contohna nya nulis tadi lain make jadi lain make angka deui tapi make Juli. Nah ya kedah make garis lempeng kieu lamun make tulisan bulan geus kieu jadina sapertos geus kieu tulisanna 16 make garis heula Juli garis 2010. Nah, terus nuliskan gelar ya, gelar akademis atau gelar keagamaan. Dia contohnya misalkan Dr. Haji Nana, tuliskeunna ieu nya bisa DR titik koma H titik koma NN. Atau contoh kedua Dr. Haji Nana, bisa tulis gelarna mah tetep ya, Dr. titik Haji titik tapi ini make aksara Sunda Nana teh dari kos huruf J terus ieu nya. Nana gitu. Nah, terus dina aksara Sunda teh teu aya huruf kapital. Contohna ya bade tulisan persibna gede KB atau persibna P. Nah, gede hungkul di payun utawa tulisanna leutiknya dina aksara Sunda mah bangun tulisanna jadi sarua wae gitu. Jadi teu aya istilahna huruf gede huruf alitnya. Jadi saya tulisannya mah kos gitu ya, persib ditulisnya make aksara Sundana kumaha gitu. Ya eta aturan tambahan sadayana tos dijelaskeun ya ku Bapak ngeunaan tadi pertama tina arti jenis tapi ka ayeuna aturan tambahanna. Ya ayeuna urang lebat nu ka materi ka anu katilu ngeunaan pangjebar basa. Nah, di dia kamekaran aksara Sunda teh maksudnya di dia tadinya lantaran di awal yang terus Bapak jelaskeun aksara Sunda teh lamun urang maca tina prasasti eta pasti lieur nya rada sesahnya ayeuna bisa langsung nerjebahkeun tina prasasti aslina komo eta tulisan tina raja-raja nu baheula nya. Nah, dina era modern ieu jadi aksara Sunda teh dimekarkeun nya, dimodifikasi deui. Nah, ieu kunaon lantaran eta bisa jadi alasannya orang supaya gampilnya ngagampangkeun maca jeung nuliskeunana. Nah, pertama di dia alasanna nyaeta wanguna diluyukeun karena aksara Sunda kuno sangkan penjaga keaslianana. Kedua, wanguna basajan sangkan gampang ditulisna.
Nah nu katilu sistem nuliskeunana ku cara misahkeun kecap per kecap. Nu kaopat ejahanana ieu diluyukeun jeung basa Sunda kiwari. Ya nu kalima di dieu teu nya rada katutupnya. Jadi mibanda unsur kaendahan estetika yang sangkan dipikaresep kuno makena tur bisa ditulis jadi kaligrafi. Nah jadi bisa ditulis jadi kaligrafi oge nya ya aksara Sunda teh nya. Nah nu kagenep daftar abjadna ditambahan ku kandaga kecap basa Sunda kiwari. Nu katujuh tanda bacana ngagunakeun tanda baca nu biasa dipake nuliskeun aksara Laten. Nah nu kadalapan bisa ditulis diketik make alat cetak modern, mesin ketik, komputer, mesin cetak. Ya ge lamun memang urang bade mempelajari mah leuwih sae oge nya. Nah tina alasan-alasan ieu urang sebenarnya mah kedah bisa nya aksara Sunda ieu gitu kan. Komo dina era modern ieu lain tina mesin ketik hungkul ieu nya. Dina mesin cetak yang komputer oge dina keyboard urang lamun bisa disetting make aksara Sunda bisa. Ya mungkin aya petunjukna. Nah kayak huruf A kita jadi huruf aksara ngalageuna anu mana gitu atau huruf aksara suara anu mana gitu kan. Vokal yang konsonanna eta anyep oke petunjukna. Eta lamun memang urang bade mempelajari leuwih ieu deui gitu. Jadi cekap saukur ditulis nganggo handmade nya, nganggo tulisan tangan hungkul. Nah dina era modern seperti ieu bisa oge mungkin diketik dina komputer aksara Sunda ieu. Nah dumasar lalakon sejarahna. Nah 7 aksara nu digunakeun urang Sunda teh pernah ya digunakeun ku urang Sunda teh. Yang pertama aya huruf Palawa, aksara Palawa ya kan digunakeun. Kedua aya di Pranagan. Katilu Sunda kuno. Dan keempat pernah oge nganggo aksara Jawa atawa carakan. Lalu kelima nganggo aksara Arab oge nya atawa pegon. Kagenep aksara cacarakan. 7 aksara Laten oge. Ya, aksara-aksara nu bisa digunakeun ku urang Sunda ya urang sadayana ya. Nah, ayeuna tareka sosialisasi aksara Sunda. Ya tadi kan aya sistem komputerisasinya. Supaya orang lebih ngagampangkeun kana nulis aksara Sunda asal apal we nya pelebah manana gitu dina huruf keyboard komputer teh. Nah ieu aya sababaraha tahapan. Nah, pertama tahap ngawanuhkeun ngenalkeun nya. Dan tahap ieu diwanuhkeun ka kelompok anu engkena ditutikeun ka masyarakat ya. Yang kedua tahap palomaan. Palomaan ieu dina tahap ieu diusahakeun saatan masyarakat karasa loma yang bisa make aksara Sunda nya. Palomaan teh geus rada hafalnya gitu dina aksara-aksara Sunda ieu. Terus tahap pangagulan. Pangagulan ieu tahap ieu aksara Sunda teh geus dipiagul. Orang Sunda bisa maca yang nulis make aksara Sunda ya. Ya tentu nya jadi agul teh jadi bangga nya urang teh sebagai orang Sunda biasa nulis jeung make aksara Sunda dina kehidupan sapopoe teh gitu nya. Jadi geus aneh gitu. Nah, nu kaopat tahap pambandaan. Nah, dina tahap ieu aksara Sunda teh dianggap banda budaya urang Sunda. Nah, banda teh di dieu harta ya, bagian dari tina warisan ya budaya teh kan, warisan nenek moyang urang gitu. Bahwa urang teh ngabogaan ya, merasa memiliki gitu aksara Sunda ieu gitu. Nah, nu kedah dilestarikeun usaha deui nya ku urang-urang. Sanes ku baturnya, ku suku-suku lain yang memang biasa wae mempelajari aksara Sunda ieu.
Tapi alangkah saenanya orang sebagai orang Sunda ngomong kedah tiasa wauhnya atau tiasa minimal hafalah gitunya huruf-huruf di aksara Sunda ieu. Ya tadi ia tahap-tahapannya dina tareka sosialisasi aksara Sunda. Ya ayeuna orang lebat kana pancen. Pancena dia pancena tadi di awalnya Bapak jelaskan dia aya di pancen kelompoknya sebab dia kedah biasa sadayana yang menguasai aksara Sunda dia. Yang pertama nyata pancen pengetahuan seperti biasanya biasa dirangkum materi ieu kanggo PAT, tapi tenang wae nya ngenaan tadi jenis-jenis aksara Sunda lama ku Bapak tos siapkeun nya seperti kamusna lah nya. Misalkan kieu tiasa gampilnya nyontoh tina atau contoh nutus aya gitu pandamel kecap atawa saudara rupana. Ya sareng mungkin aya jawab soal oge ti Bapak ngenaan pengetahuan sadayana tina materi aksara Sunda ieu. Kedua pancen keterampilan. Keterampilan ieu tangtuna kedah tiasa nulis jeung macakeun ya aksara Sunda ieu sesuai soal mungkin Bapak instruksikeun. Ya sakitu wae anu bisa Bapak tepikeun dina materi muka 7 nya ngeunaan aksara Sunda kali ieu. Bapak cekapkeun nepi ka dieu beli aya nu bade ditaroskeun saking ya WA wae nya. Ucapkeun hatur nuhun kana pangatosanana hampura di kabupaten dina penyampaian aksara Sunda ieu dicekapkeun macapkeun hamdalah nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.